Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararamang mugia sadayana atunya nu dicaketna nu ditebihna disiklak disiklukna sing aya dina kasehatan lahir sinareng kasehatan batin. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados teh atuh sejak mangdongengkeun deui nanging langkung ti payun pribados teh nada dihapunten. Wireh wargi dongeng si buntung jago tutugan nyaeta kungsi katunda kitu nya sakitu lamina nyaeta pribados teh ngakalan kumaha carana ya aduh keun aku pelanggaran wargi hari bade diieukeun didangdosan kumaha cara ngadangdosan anak cing teh keun aku pelanggaran eta dina yeuna hak cipta pribados teh nganggo padungdung nya padungdungna teh tinu karya nu sanes mu honda urang teh nya ku hukum ge dilindungi hak cipta teh janten ku kituna eleh deet dihapus we wargi ayeuna teh rada bingung ye Kang Nacep teh bade di pawitan deui ti munggaran si buntung jago tutugan teh atanapi diteraskeun nanging upami diteraskeun bingung teh nyaeta kahapus teh ya ban anu kawit-kawitna sanes kahapus dihapus kitu nya ya kena ku hak cipta teh ya atuh ieu mah kanggo nyelangan para wargi kanggo nyelangan sambil Kang Nacep teh bade ngadangdosan heula eta tah video-video anu keun aku hak cipta. Ayeuna mah urang kapayunkeun heula atuh dongeng anu dianti-anti nyaeta dongeng nu jejere cariosna teh si Onyel karya Dadan Permana nu baris dipangdongengkeun ku pribados. Kumaha cenah ieu Kang Nacep dongengna ya urang sami-sami we ngadangukeun wargi wilujeng ngadangukeun. Kacaturkeun zaman baheula wargi wanci anu kungsi kasungsi ngan biheung ari dibalikan deui mah nya aya atuh hiji lembur anu katelahna teh nyaeta lembur Kertaono lembur anu kawilang asri ku pepelakan linduh ieuhna atuh ku tatanggalan ari ku kitu teh mah maklum nyaturkeun zaman baheula anu can jiga ayeuna ari ayeuna mah pancul cal jarang tangka kasilih atuh ku rajegna pangwangunan anu jangkung alabatana gunung. Hari di Kertaono datu aya hiji lalaki kolot anu katelahna mah nyaeta Eyang Nurjati atawa aya oge anu nyebut kamanehanana teh Eyang Nurjati atawa Mama Nurjati cenah nya. Ari kitu sababna lantaran manehanana teh saeutik gedena mah nyaeta atuh dipikolot alatan ku kawijaksanaanana atuh boh tina ucapan atuh tina laku lampah hirupna Eyang Nurjati teh hirupna mah nyorangan eta ge nya di tengah kebon salak hari imah leutik atuh nyaung-nyaung gigireuna mah dipindingan eta teh wargi ku bilik hari tihangna atuh ku gagang hanjuang di hateupan ku haneuleum raja rajeun datang hujan tiris ti gigir miis tina suhunan geus jadi hiji kajadian anu teu bisa
dipondah deui malah pikeun manehanana mah eta teh mangrupa kajadian anu henteu aneh deui. Ari pakasaban Eyang Nurjati manehanana teh rapekanaker di mimiti dagang, kuli, tani atuh manehanana mah tara bauan wargi estuning sagala dae. Sanajan awak teh atuh geus sakitu kakolotanana estu we ari ngalabri rezeki mah getolak kacida. Dina hiji mangsa Eyang Nurjati teh indit dagang salak kadayeuh nyaeta ede kadayeuh Bandung. Manehanana teh atuh miang sakira-kirana mah aya meureun dina wanci coreng cangtihang. Ari leumpangna teh atuh mapai-mapai jalan satapak. Ngan anu saukur ditilamana ku babatuan kitu oge. Ngan saukur jalan anu deukeut lemurana hungkul deui. Ari kajauhna mah nyaledug we ku taneuh beureum. Pohara atuh wargi lamun hujan teh matak belok. Sedengkeun ari datang halodo kebulna ge atuh matak seuseup we mun ka seuseup ku irung teh. Ari kacaturkeun atuh harita teh geus aya meureun kana 3 jamna mun ku ayeuna mah wargi. Eta Eyang Nurjati teh leumpang harita manehanana teh ngarasa capek atuh awahingku geus jauhna ngalengkah. Eyang Nurjati harita atuh nyokot heula ka Cinekan. Nyaeta manehanana teh hade keureuh we heula cenah di tengah leuweung anu keur kaliliwatan ku manehanana. Saacan atuh manehanana reureuh harita manehanana teh luak liuk heula ret ka kenca. Ret deui ka katuhu nyidik-nyidik heula we sabudeureunana saacan gekna diuk teh. Maklum ari zaman baheula mah wargi bisi aya mau nyumput atawa macan anu dadapongan barang dirasa ku manehanana teh sabudeureunana geus aman. Gek bae atuh Eyang Nurjati teh diuk. Leungeun katuhuna harita teh hidang ngodok atuh kana saku bajuna tuluy bae atuh katingali ngaluarkeun bako jeung daun kawungna. Ger atuh wargi geus kitu mah manehanana teh ngalepus we udud bari ngareureuhkeun kacapena katingali amakan hiji lalaki anu keur mah geus sakitu kakolotanana. Katambah-tambah atuh geus nyorang lampah jauh atuh renghapna teh wargi semua anu ngahegak ceuk bohong nama jigah nu nyenen kemis. Duh Gusti dampi nuhun kana nikmatna capek moal karasa sugemakna reureuh ieu dina sasatna mah dina hanapeun tangkal waru anu linduh iuh lamun teu nyorang heula rasana capek Gusti. Kadenge Eyang Nurjati teh harita ngagarendeng sorangan. Barang tengah reureuhna Eyang Nurjati harita tu dumadakan ceuli teh ngadadak asa rancung ari panon bular giler larak lirik teu bina tidadali. Kitu soa teh wargi alatan kabireungeuh we kumanehanana aya hawar-hawar sora budak rok ceurik. Malah atuh eta sorana teh meni geus peuranaker. Meureun we bakating kulilana ceurik cenah eta orok teh. Harita Eyang Nurjati atuh manehanana teh cengkat ari geus kapanggih atuh cenah lebah mana sora teh harita nyaeta lebah kalerin di tempat manehanana diuk. Ngan harita teh atuh teu gampang wae nyampeurkeun sabab ari ngaran-ngaran di leuweung. Bisi lain sorana meureun nya bisi lain sasora-sorana atawa bisa jadi eta teh eupan jalma anu jahat. Ari beuki lila atuh sora teh beuki laun tuluy leungit. Eyang Nurjati teh dina hatena mah ngagolak
aya rasa hariwang pacampur jeung kawaspadaan. Maklum manehanana teh pan hiji kolot anu legok tapak genteng ka adek. Sasatna mah jalma anu geus loba pisan pangalamanana. Harita tu Mama Nurijati atau Eyang Nurijati teh ngawanikeun diri nyaeta nyampeurkeun kana puseur sora tadi. Hari lempangna kawilang apik pisan dengan katuhu teu lesot atuh manehanana teh ngaranggem kana perah bedog anu ngagaplok. Nyaeta disoren dina cangkeng belah kencana ari panonna mah awas hakacida merhatikeun sabudeureunana. Barang bre atuh katempo. Nyaeta hiji kajadian anu mata kaget luar biasa pikeun manehanana mah. Kasampak teh wargi aya budak orok dina tengah nyiru. Atuh dikurulingan ku rupa-rupa kadaharan jeung susuguh liana. Gebeg. Harita Eyang Nurijati teh atuh ngaranjuk kaget. Gusti, da aku tega teuing naon maksudna ieu budak orok dituna dina nyiru hanapeun batu gede, beuh. Eyang Nurijati manehanana teh atuh ngagelendeng sorangan bari katingali paromana mah jiga anu amak pacampur jeung kasedih. Tobat. Aya geuning jalma anu kabobodo teh nya kasamaran tinggal teh Gusti. Kasamaran tinggal ku gurilapna kaserab dunya. Nepi ka tega ieu orok dikieu-kieu. Kitu nate atuh manehanana teh bari maju lempang ka hareupeun tuluy leungeunana teh ngarawu orok anu harita sare. Nyaeta wahing ku capena ceurik. Tuluy atuh diais dina leungeun kencana sedengkeun ari leungeun katuhu harita manehanana teh nyomot nog anu dicongcotkeun dina luhur bea sabatok tuluy bae atuh diasupkeun kana sakuna. Geus kitu mah Eyang Nurijati teh manehanana gura-giru we mawa balik. Sanajan atuh tak manggul tanggungan. Nyaeta tanggungan anu eusi dagangan bari leungeun kencana ngai sebudak tetela we. Manehanana teh pikiranana mah geus miheulaan bae hayang geura nepi ka imah. Teu kacaturkeun lila di jalan. Harita Eyang Nurijati teh atuh geus nepi ka imahna, brek bae atuh tanggungan dagangan teh diecageun di hareupeun golodog imahna. Sedengkeun ari orok dina aisanana harita tuluy kumanehanana teh dibawa ka pangkeng. Bulanan kaen anu mungkus orok teh harita dibuka teh sing horeng orok teh budak lalaki geuning wargi. Geus kitu mah tuluy atuh kumanehanana teh diganti bulananana teh ku lawon boga manehanana. Eta budak teh atuh diurus dipupus dipiara kalayan dipikanya. Ti poe ka poe tepung minggu datang bulan kurunyung taun kiwari kacaturkeun atuh geus 10 taun kaliwat ti mangsa harita. Budak orok lalaki teh harita kacaturkeun geus gede. Ari kalakuanana wargi ocesna keur budak teh. Mana dipapatahan sakapeung mah kalah ka ngalelewean. Maklumnya kangaranan budak kerek 10 tahun keur meujeunna mah ngadoja. Eta budak lalaki teh ku Eyang Nurijati harita dingaranan si Onyel cenah wargi. Sedengkeun nog hayam anu ti heula dibawa ku Eyang Nurijati teh diilukeun atuh kana hayam kampungna nyaeta anu kabeneran we keur nyileungleum. Ngan saacan diasupkeun kana sayang hayam.
eta nog teh atuh dicolengan heula ku mehong ari maksudna mah nyirian eta nog teh megarana ame henteu bareng jeung nog hayam nu sejen cenah nya dina hitungan 2 poe oge nog teh atuh geus megar jadi teu umum wargi 2 poe megar cenah padahal hayam mah 18 dinten wargi atuh antukna alatan megarana teh henteu bareng eta anak hayam teh disapih tina indungna anu keun nyirekem teh tuluy bae atuh diurus ku Eyang Nurjati teh kacaturkeun eta nog teh ayeuna mah geus jadi hiji hayam jago anu geus kalintang umuran malum umur 10 tahun nepikeun hayam mah kahitung geus kolot pisan malah katingalina mah eta siihna mending geus sareng ngeteng jalatreng atuh malagrang hampir mah patepung kana tuur kadieu jang euy cek Eyang Nurjati nyaeta nyauran manehanana teh ka budak lalaki dieu nya Eyang teh aya piobroleun keur hidup teh jalu diritik harita atuh budak teh nyampeurkeun bari ngengelek hayam jago beureum cocokanana nya eta hayam teh mangrupa hayam anu dipegarkeun tina nog anu bawa jeung manehna teh wargi nya nog tina susugu aya naon Eyang si onyel nemalan bari gek atuh manehanana teh diuk hareupeun Eyang Nurjati ngan anger we hari leungeunna mah atuh teu reureuh nyonyo jawer hayam anu keur dicekel ku manehanana Eyang teh dek aya anu ditepikeun ka hidup teh jalu ceuk Eyang Nurjati bari manehanana teh atuh sila nyang hareupan asebakai ari awakna doyong ka hareup bongkok alatan kakolotanana eta umur Eyang teh geus sakieu kakolotanana Eyang teh nyekel hiji Rusia anu sainyana mah perlu dipikanyahokeun ku hidup teh jalu Rusia naon gitu Eyang nah si Eyang teh sok iih keneh dina calananya jika budak atuh si ama Eyang ari kauing bisa mamatahan geus gede ulah kina calana si onyel harita manehanana teh ngajawab kalah kabari seserengehan lain gitu jalu jadi ieu Eyang teh dek ngalalakonkeun hiji mangsa baheula meureun aja wancina mah 10 tahun ka tukang mangsa Eyang panggih jeung hidup mangsa baheula Eyang terek init dagang jalu ngajual salak we hasil tatanen nyaeta dek diiangkeun ka dayeuk barabat kajadian ti mimiti init atuh nepi ka diurusna si onyel ku Eyang Nurjati teh harita kabeh oge dicaritakeun ka Wilang Rinci atuh paretela ngemang boleh daya anu diliwat atawa anu dituncalan dah gitu jalu lalakonana mah hidup teh atuh sainyana mah lain anak Eyang pituin jalu tapi parendene gitu kanya Eyang maka hidup atuh sagembleng na jalu Eyang cacaritaan model kieu teh tetela bisi we hidup hayang maluluh kanu jadi kolot si onyel anu harita ngadengikeun carita kitu katingali atuh paroman beungeutna teh harita dumadakan bat jadi nguyuh ari sirahna jadi ngeluh ketungkul ngagamarkeun rasa kakuciwaan anu harita kadenge ku manehanana kutan kitu geuning Eyang nah naon atuhnya lantaran uing bat dipiceun ditunda di leuweung teh sokomo atuh ditunda teh sasatna mah dijieun susuguh keur para batu mah aing mah Eyang euy tong sedih jalu ulah waka meunteun hayam tina cangkang nog jalu bikangna teh atuh cantang tu kateguh matak Eyang ayeuna sasatna mah ngabejaan ka hidup ka hiji atuh geus sakuduna hidup teh nyaho ari kaduana atuh urang teh salaku manusia anu gumelar ka dunya
dilantarankeun teh atuh ku ayana ibu jeung Rama. Atuh inung anu ngandung Rama anu ngayuga nyaeta anu ngalantarankeun hidup gumelareunna ka dunya. Geus sakuduna atuh menta ridho mantenna hidup teh jaluk. Sabab atuh ridho Gusti teh aya dina ridho ibu jeung Rama jaluk. Ayeuna kadar eta atuh neuneun hidup cenah dina eta tempat boa saha meureun anu ngalakukeunana mah. Dari kolot mah piraku. Bet mau wae oge sato anu sakitu galakna teh panyaah kana anakna mah. Komo deui ieu manusia atuh jaluk. Cek eyang Nurjati manehanana teh atuh bari ngenyot kudu daun kawungna. Ngadenge kasauran gitu mah atuh si Onyel teh ngadadak manehanana teh birat deui. Asa kaubarannya asa kaupahan peupeus hatena teh. Kitu eyang. Berarti bisa wae maranya uing teh dipiceuna mah ku baturnya yang. Cek si Onyel harita atuh sirahna teh lalaunan cengkat tina tungkulna teh jiga tadi deui. Ngan lamun uing kudu neangan kolot uing teh neangan kudu ka mana atuh eyang Apaan uing mah henteu nyaho. Ku kitu nama memang bener jaluk. Malah atuh dalah eyang sorangan oge teh nyaho di mana ayeuna atuh kolot hidup. Deuh aing mah atuh mata clear kieu kana hulu uing na ge eyang. Teu kudu dipake lieur jaluk. Sanajan hidup atuh jeung eyang sarua teu nyaho ari ku kitu nama pan wajar. Sabab moal sagala dipikanya ku manusia, urang mah manusia boga wates wangenna. Urang serenkeun we jaluk, kateu nyaho urang teh atuh kanu maha uninga. Urang penta bae pituduh ka mantenna. Nah, atuh di mana ayeuna kolot hidup teh ayana. Duh, aing eyang. Beuki teu ngarti omongan jeung si eyang malah. Geus we ayeuna mah urang dahar heula yang uing teu ngarti mending tuh liwat tadi uing teh geus ngaliwat eyang. Jigahna mah ayeuna mah geus asak meureun bisi tutung yuk. Ceuk si Gonyel nembalanana teh kalah kana dahareun. Bari teu talangke deui indit ka pipir hawu. Katingali harita si Onyel teh balik deui. Manehanana tuh ngajingjing kastrol eusi ku liwet. Barang dibuka teh atuh aduh meni meleber pisan seungitna teh. Malah meusan mah Kang seu bau-bau tutung. Ari cigana mah wahing kajongjonan we manehanana teh ngobrol tepikeun ka telat ngajait liwet. Harita tuh dua urang jalma teh balake cerakan we ngadahar liwet teh sanajan cek paribasana mah dahar karo uyah. Tapi pikeun maranehna duaan mah atuh wargi teu weleh we eta teh mangrupa hiji kabagjaan anu kudu disyukuran. Kacaturkeun atuh cenanya ayeuna dina wanci peutingna. Hari sora jangkrik atuh ngahariring. Ngahaleuangna sora cari cangka jeung cih-cir lir anu kakawihan. Si Onyel teh disatengahing gogoleran teh wargi. Pikiran nama jauh we mangprung ngabayangkeun kejadian 10 tahun ka tukang anu tadi berang depan kungsi dilalakonkeun ku Eyang Nurjati. Hari sakapeung nya atuh biji rasa amek rasa saku tega we sasatna mah manehanana teh pan dipake boroh ka hiji batu di tengah leuweung anu teuing naon eta ge pamagsudanana.
Geus kitu atuh belengeh deui seuri wire kasorang atuh baris bakal tepung cenah manehanana teh jeung nu jadi kolotna. Tapi ari seurina teh henteu parat randeg deui paromana teh muyung deui. Wire sok sieun we kumaha lamun anu miceun teh geuning teteh lah kolotna sorangan. Tapi da moal euy, moal mungkin lah. Cek si Eyang oge sato galak oge nyaah ka anakna mah euy. Si Onyel harita manehanana teh ngagelendeng sorangan teu karasa antengna ngalalana dina lamunan deui si Onyel kasarean meuni sakitu pulesna. Dina wanci subuhna kadenge si jago kongkorongok jeung jelas kacida atuh sorana teh nya kulantaran ngampihna teh atuh dicengcelekeun nyaeta dina gantara anu malang digigireun enggon si Onyel tempat manehanana sare. Ari ti luar atuh kadenge rincik cai tina gentong dihareupeun imah mililik leutik teteh lah Eyang Nurjati keur ablas. Ari geus kitu atuh Eyang Nurjati mah teu kungsi lila aya di enggona geus aya deui di enggona si Onyel. Udang jalu hayam jago geus kongkorongok sakedeung deui pan adzan subuh hayu. Urang katajub jalu. Ceuk Eyang Nurjati manehanana teh atuh ngahudangkeun si Onyel nyaeta anu dihudangkeun teh deui teu kaleket. Ari dina kituna mah jo langsung ngabae nyari. Manehanana atuh konea bae cengkat tuluy atuh ngajewang kana sarung anu nyampai dina panto. Katingali harita teh sanajan leumpangna rada ti tatarajong alatan lulungu gene. Teteh lah si Onyel teh nuturkeun ka Eyang Nurjati nepi ka tajug henteu heula oplet mengkol sumpang simpang ka mana karep. Ari kacaturkeun atuh sanggeusna mulang ti tajug si Onyel teh muru kagigireun hawu ari leungeunna mah hideng ngentep suluh tuluy guro bae atuh hawu teh dihurungkeun. Gen teko teh dieusian ku cai ditagenkeun. Katingali atuh dua dampal leungeunna si Onyel harita teh ditamprakeun nyaeta nyang hareup kana lawang hawu. Barang atuh geus karasahan tuluy kumanehanana teh diusapkeun kana beungeutna. Kitu jeung kitu we kalakuan si Onyel teh anu keur si duru. Barang atuh kadenge cai teh asak, kadenge cenah sorana teh ngagolak. Bari jeung uapna bijil tina congo teko. Si Onyel atuh harita geuwat manehanana teh nyician cai kana cangkir batok teteh lah. Cangkir batok teh geus dieusian ku kopi bubuk nyaeta meunang nutu tuluy atuh dicician teh. Dibawa cenah ka tepas imah disuguhkeun ka Eyang Nurjati. Dalah atuh katelah budak conor bontongor. Hari saestuna mah manehanana ge singer jeung hideng. Maklum atunya sabadagong-badagongna ge didikan hiji kolot anu wijaksana tangtu we aya tapak-tapakna meueusan mah. Eyang, yeuh uing teh peuting teh kabayang-bayang omongan manis Eyang euy. Cek si Onyel bari ari leungeunna mah atuh nyodorkeun kopi tuluy manehanana teh gek diuk dihareupeun Eyang Nurjati. Nah, naon atuh jeung dibayang-bayang jalu. Cek Eyang Nurjati manehanana teh bari suruput atuh nguyup kana kopi. Sakira hidup edek maluluh mah halus atuh. Meh nyorang lalakon anu jaga mah bakal jadi pengalaman hirup eta teh jalu. Nyeta Eyang. Uing teh aya kapanasaran mah eta ge. Ngan namun uing indit, uing teh bingung Eyang. Kumaha atuh di dieu si Eyang karunya uing mah.
Mana geus peot jiga hui meunang meuleum. Aduh asa teu wasa ninggalkeunana ge uing mah euy. Nah si laing mah Jalu make jeung jiga hui meunang meuleum sagala ka eyang teh beuh. Eyang Nurajati kituuna teh manehanana mah teu kasinggung ku ucap-ucapan si Onyel. Heuda puguh manehanana mah geus bisa ngamaklum puguh geus kitu adatna. Ari eyang mah di dieu teh pan sok aya di baturan atuh kujang adul. Di ditu ti Cikereutew teh sok ka dieu jung we hideep mah dek init mah Jalu. Tapi teuing deui lamun ilaing teh ngomong kitu teh sasatna mah teu ludeung meureun nya minta di baturan ku eyang. Ih, kagabah si eyang. Uing mah ludeungan tingali. Maneh mah ngaledek keneh ka uing teh euy, padah keleutik uing sok iih dina celah palupuh meureun nya. Da gara-gara uing sieun teh aku sora bangkong korodok. Eta mah baheula tuh eyang. Temal si Onyel. Ayeuna mah uing teh geus teu sieun eyang lah. Manehanana teh atuh bari jiga anu percayana karagana dirina. Syukur atuh ari kitu mah. Piraku we budak oce sieun ku bangkong korodok mah. Temal eyang Nurajati manehanana teh atuh bari katingali ngeukeui. Teu sieun uing mah aslina lah sok. Ngan eyang ngomong-ngomong ari uing teh inditna kudu iraha jeung ka mana? Eyang Nurajati ngadenge pananya si Onyel teh teu jone malan suruput heula manehanana teh atuh nguyup kopi. Ari adena mah kana sabulan deui we Jalu. Eyang teh hayang leuwih reug-reug. Eyang teh dek makelan heula ka hideep keur nyorang lalampahan teh. Bari tuluy atuh eyang Nurajati teh ngecageun batokna. Pang-pangna mah kahirupan di luar teh Jalu teu saukur. Hadena ku pikiran teu kaukur henteu. Henteu ngan bisa dilakonan hungkul deui. Tapi estu kudu saimbang antara tekad ucap laku lampa. Akal pikiran kudu masagi atuh ulah gagabah jeung balangah Jalu. Tah. Mimiti maneh mah eyang euy. Sok lieur hulu uing mah lah lamun si eyang geus ngomong kieu teh teu ngarti uing mah eyang. Si Onyel kituna teh atuh bari karung manehanana heuh awahing ku teu ngarti naon cenah maksudna eyang Nurajati. Ari maksudna eta tegad hideep kudu hade ulah nekadkeun karana kagorengan. Dina ucapan atuh kudu dituna dina satukangeun akal anu sehat. Ari aretina anu bisa dipake mikir, anu bisa imbangkeun jeung rasa-rasana manusia. Hideep teh kudu bisa neuleuman kana hate batur saacan napok tina lisan teh men teu loba teuing nganyarikeun batur Jalu. Moal bisa atuh eyang. Maneh mah nitah teh anu aneh-aneh wae euy. Apan ceuk batur oge cenah eyang yeuh dengekeun sajero-jerona laut mah bisa keneh diteuleuman, tapi ari hate manusia mah dalah deet oge moal bisa kakobet eyang. Komo deui kateleuman mah. Tah cing cirining maneh teh kerek bisa make akal dumasarkana beja Jalu. Sapanjang lain dawuh pangeran jeung dawuh rasul. Ulah jol digugu kitu bae atuh Jalu. Ayeuna pajar laut jero bisa diteuleuman saha atuh anu daek neuleumanana malah laut cilaka atuh Jalu. Kumaha lamun ti kerebek atuh dina sagara. Sedangkeun ari hate manusia anu hideep sorangan oge apan manusia yang hideep oge pan boga hate piraku we teu bisa neuleumanana. Kecuali hideep teh lain manusia atawa manusia ngan teu boga hate Jalu. Kakar atuh ngarasa hese. Teuleuman heula hate manusia teh. Lain kana kereteg hate batur da eta mah ukur Gusti anu Maha Uninga kana kereteg hate manusia mah.
ngan urang mah kudu neuleman teh kana rasa-rasa manusia we nu tangtu bakal sarua atuh. Maksudna kumaha maneh teh Eyang euy kalah kaku kurilingan aing si Onyel manehana teh atuh nanya deui bangun anu hayang apa. Rasa hidup jeung rasa Eyang teh sarua Jalu. Saumpama dina indra ieu letah. Mun maneh atuh ngadahar uyah tangtu meureun ka rasa asin Jalu. Tah Eyang ge kitu sarua ngarasa asin. Lamun maneh ngarasa amis sing ngadahar gula, Eyang ge sarua ngarasa amis sing ngadahar gula teh. Cek Eyang Nurajati, tuluy atuh manehanana teh ngenyot heula udu daun kawungna. Tah kitu oge rasa nu aya dina hate. Lamun Eyang nyarekan ka hidep lak-lak dasar komo bari jeung sasatna mah ngawiwirang hidep, tangtu atuh meureun nya hidep teh bakal amek jeung kasinggung eta kolbu teh. Pon kitu deui Eyang ge sarua meureun lamun dikitukeun deh. Kadar atuh ketakna jalma mah tangtu beda-beda. Aya anu seuri, aya anu ambek, aya anu murkusunu jeung sajabana, eta mah kumaha jelemana. Ngan urusan urang mah ulah loba teuing we ngabinti hate batur boh dihaja atawa teu dihaja Jalu. Wing ngarti Eyang gitu mah. Tapi pan wing mah kieu ngomong na da ari maksud wing mah lain erek kasar. Ngomong teh Eyang lain dek nyinggung batur. Si Onyel manehanana teh mairan bari rada ngeluk tungkul rasul masa atuh kana kalakuan jeung ucapanana. Teu nanaon Jalu. Da lain ku kecapna wae atuh Jalu. Malah dina jadin bisa jadi eta teh aya manusia anu ada blenyep basana tapi ari dina tekadna nyaeta rek dipake nyinggung ka batur mah tangtu we atuh ngadengekeunana teh bakal ngarasa kasinggung. Sabalikna lamun ngomong hideup sok rajeun ku batur mah dianggapna teh gariha. Ari dasarna hate bersih mah Eyang oge bisa ngamaklum ngan parendene kitu Jalu. Kade ka batur mah anu can nyaho adat pangadatan hidup heutang tu we meureun teu mustahil bakal aya jalma anu kagedrug kolebuna kasinggung atuh hatena. Malah pan urang mah diajarkeun sing hade ucap-ucapan teh lamun teu bisa mending jempe Jalu. Eyang arti atuh ari kitu mah euy. Ari nu ceuk si Eyang bieu lampah teh naon Eyang euy? Ari lampah teh haratina dina nyorang hirup. Kudu napak atuh dina ugeran, dina aturan hukum Jalu. Kudu atuh teratur dina aturan jeung ngajirimkeun ciri-ciri hirup hidup anu salaku manusia nyaeta manusia anu beragama jeung beradab Jalu. Tapi wing mah ngadenge dengan Eyang basa wing ulin ye nya. Aya jalma anu ngomong hirupna teh mung diatur cenah Eyang. Sugan wing bener eta teh. Bisa jadi bener eta ge Jalu. Bisa jadi salah. Lamun hirup hidup mung diatur. Artina sakarepna we kitu. Lebar atuh kitu mah hirup hidup teh bakal jiga euwah-euwah. Tapi lamun anu disebut euwah mah datang tuh we manehanana teh meureun moal narima nya Jalu. Sedengkeun atuh anu dimaksud mung diaturna lantaran manehanana teh geus napak dina aturan. Boh aturan agama, boh aturan manusia, aturan norma atawa hukum. Tuluy henteu loba ngarumpak kana hak batur. Cindekna mah eueuh carekeun dek naon atuh anu kudu diaturna ari pikeun jelema anu teratur mah Jalu. Cing sok pikiran. Can kaburu atuh tamat eta piwuruk Eyang Nurjati ka si Onyel. Harita katingali atuh ti kajauhan teh aya rentang-rentang lalaki kolot ngagandong carangka. Ari leungeunna atuh leungeun belah kenca teh ngeupeul ari tah ieu.
hapus ti can kaburu tamat tapi wuruk eyang Nur Jati ka si Onyil harita katingali rentang-rentang lalaki anu ngagandong carangka ari leungeun kencana tu ngeupeuh arit dina cangkengna ngagoplek we nyorena bedo muru ka eta patempatan. Ai tuh ningan si Adul datang tuh jalu cek eyang Nur Jati bari nuduhkeun ka jirim lalaki nu anyara datang. Aing mamang euy, maneh mah keurame uing teh ngadengikeun dongeng si eyang kalah kadatang atuh jadi teu anggeus aing mah ah. Cek si Onyil, manehanana teh ngagelendeng ka jirim lalaki anu anyara datang teh. Eyang, damang. Serog atuh nyodorkeun leungeun ka tuhuna ngajak salam ka eyang Nur Jati. Cager jang. Di ka mana atuh ayeuna hidup teh jang euy? Cek eyang Nur Jati malik nanya. Is, apaan sakumaha kasauran eyang basa mangkukna eyang? Saurana teh tos teu gaduh subuh cenah. Nya ayeuna teh pribados teh tu bade kaleuweung sejang ngalah suluh eyang. Sakantenan ngarit kanggo parab si Jamrong. Uing milu mang euy. Si Onyil atuh manehanana teh mairan. Bari sakalian euy adek neangan suung uing malah. Lumayan ye ngeunah eta suung teh ditumpangkeun dina liwat mah, Mang. Komo lah bari dibaturan asin pedag gerayang heuh. Nambah ya tuh. Dek milu mah nyel. Kumaha di widian eyang. Kami yang Onyil ngiring kaleuweung. Mang Adul harita teh nanya ka eyang Nur Jati anu ditanya atuh nyaluyuan yen si Onyil teh atuh cenah bae melu ngalak suluh. Geus kitu mah Mang Adul atuh kairing ku si Onyil arindit kaleuweung teu kacaturkeun di jalana harita si Onyil atuh jeung Mang Adul teh geus nararepi nyaeta nepi ka tengah leuweung tempat ngalah suluh. Eta leuweung teh atuh kasohor leuweung anu angker ngan tetela waktosna seep wargi. Euleuh nya. Cak atuh wargi urang dugi ka dieu heula yeuh dongeng si Onyil teh episode 1 sareng episode 2 digabungkeun nya. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun kana episode katilu. Sakitu bae hatur nuhun kanu parantos ngadangukeun. Tong hilap di subscribe, like, komen sareng di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.